Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Salva Almira Fahrunisa ti kelas 8E. Dina video ieu abdi bade ngadugikeun biantara ngeunaan Hari Pahlawan. Judulna ngahalakeun jasa pahlawan ngaronjatkeun prestasi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalih ibu, guru nu dipihormat sareng rerencangan anu dipikacinta. Sadaya urang puja-puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos masihan rahmat sareng hidayahna ka urang sadayana sehingga urang tiasa kempal dina dinten ieu dina acara mieling Poe Pahlawan. Salaku generasi muda utamina urang nu masih diajar di bangku MTS ieu, urang kudu terang jeung eling kana harti pentingna Poe Pahlawan. Senajan orang henteu pernah papanggih jeung aranjeunna, tapi jasa-jasa pahlawan teh kudu diinget salawasna. Mieling pahlawan teh lain ngan saukur upacara atawa acara formal hungkul. Tapi eta mangrupakeun waktu pikeun urang refleksi diri. Urang kudu naroskeun naon anu tiasa ku urang lakukeun pikeun nagara ieu. Sapertos anu parantos dilakukeun ku para pahlawan. Pahlawan ngorbankeun jiwa raga pikeun nagara. Ayeuna tugas urang jauh leuwih gampang. Tapi tetap penting. Perang urang ayeuna nyaeta perang ngalawan kabodohan. Pikeun nyokot ilmu pangawaruh, sakola diajar tekun ngahontal prestasi sarta ngabentuk akhlak nu alus. Eta mangrupakeun wujud perang urang ayeuna. Bapak Ibu di dieu oge pahlawan pikeun urang. Anjeunna pahlawan tanpa tanda jasa anu ngabimbing urang ngalakukeun perang ieu. Kukituna hiji-hiji cara urang ngalakukeun jasa pahlawan nyaeta penghargaan jasa guru sarta diajar sungguh-sungguh. Mugia ku diayakeun ieu acara, urang sadayana leuwih mika nyaah kana nagara, leuwih semangat dina diajar sarta siap jadi generasi nu unggul. Generasi anu bisa ngajaga para pahlawan ku cara nyieun prestasi anu ngaharumkeun nami sakola, kulawarga, jeung bangsa. Akhir kecap, sumanget pahlawan urang toraskeun ku diajar jeung rajin disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.